balik jelema teh ngan bisa nyalahkeun batur. Naon sih Mang Eo? Kulutus wae. Lain atuh da urang ngarasa didolimi. Mun salahkeun we, salah wae jelema teh. Mang Eo, ulah kulutus wae. Lamun aya nu ngadolim teh urang teh kudu bersyukur. Bersyukur kumaha? Aib syukur mah urang menang duit syukuran ka Allah, lain urang didolimi. Mang Eo, syukur teh lain syukuran duit menang duit hungkul. Kesehatan Mang Eo bisa ngaji, eta kudu disyukuran. Yes. Ai keur didolimi teh kudu bersyukur. Kos teu ngaji wae kumaha sih? Lain mana tuh orang nyeri hati disalahkeun mah rasa manehna bener wae pan. Orang mah nyeri hati masalah kieu mah nyeri hati teu geunah. Mang Eo mah pan geus jelas dina aturan oge geus jelas. Jelas naon Mang Agus? Nyeri hati, jelas nama nyeri hati. Mang Eo pan geus jelas dina Al-Qur'an oge setiap musibah anu datang ka dunia bahkan ka urang kabeh pan eta teh atas izin Allah. Tah eta teh arek narekeun darajat urang. Ari ngaran Mang Deo saha? Dia darajat. Eta ning sesuai ngaran mah darajat. Ngaran mah darajat. Nah, atuh teu sesuai jeung ngaran. Pan ai Mang Dio mah darajat teh titipan ti kolot. Dibere ku kolot Mang Agus mah pan darajat ti Allah.